Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian kalima. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah, upami daramang mah kanu teu damang, mudah-mudahan sing enggal damang. Sareng mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share, sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda, insyaallah Abah sareng Ajo Mantara bakal terus marengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana urang teraskeun hanca urang nu katunda dongeng enteng carios nyambung anu judulna nyaeta Jawara Pantura. Wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Cag urang Tunda cerita Abah Kusman anu nuju ka tatamuan ku Juragan Sobali. Ayeuna urang ceritakeun anak buah si Gandarajit anu keur mamayang pingpinanana nyaeta Gandarajit anu kakenaan jurus ayunan ti Abah Kusman. Duanana luut leet kesang, napas duanana ngos-ngosan sabab capek manehna. Mamayang ki Gandarajit anu teu empes-empes. Anu ka bosin ngasola aing capek teu kuat pisan ieu jeung jeung berat-berat teh aduh aing mah Gandarajit aing mah. Ngasola boh, masok. Cik si Kadal ngajak ngasok kanu ngaran Bosin alias Kebo Ngasin. Ari si Kebo Ngasin ngajawab, hanya dulu aing oge capek pisan. Duh, ampun iku berat-berat teh aing duh. Jeung hayang minum deh aing duh. Mani cai tuh mumpung aya walungan. Ya. Cik si Bosin bari teu asa-asa cag Gandarajit diencageun dina taneuh anu loba cukutan. Duanana tuturubun turun ka walungan anu caina rada kiruh tur kenceng. Tapi kumaranehanana teu diparire. Brus duanana tarurun ka eta walungan. Manehna ngeueum di dinya geus kitu mah duanana sing arusai we eta di walungan teh anu ngarasakeun caina tiis kacida. Tapi edas keur jongjon duanana tatangkarakan dina cai kadenge aya anu kokorosakan. Korosak tuluy korobas kujubar. Atuh duanana ting korejat nempo anu ngakujubar. Barang ditegas-tegas nu ngakujubar teh roresan. Gorowok si Kadal ngagorowok kasih Kebo Ngasin. Buset, Bo Kirajit, Bo. Kirajit palit, Bo. Tulungan, Bo. Hai buru, Bo. Purang bang. Si Kadal ngudag Gandarajit nu kabawa palit. Gua jebur si Kadal luncat ka cai tuluy ngojay. Nempok itu si Kebo Ngasin colohok pokna. Anyu. Ih, Ki Gandarajit malid. Hei, Ki Gandarajit malid. Cek si Kebo Ngasin bari purang bang manehna ge. Lompat tuluy kejebur manehna oge ngojay. Duanana ngarojay ngudag Ki Gandarajit anu roresan minta tulung. Untung si Kadal mah jago kana ngojay. Ki Gandarajit kasusul ceg bajuna beunang. Katewak tuluy digusur di bawah kasisi. Ari si Kebo mantuan manehna ge narik leungeunna. Leungeun Ki Gandarajit.
Sanggeus tepi ka sisi Ki Ganda Rajit dikedengkeun dina leutak. Si Kadal jeung si Kebo oge ngaredang bari ngahegak ngararasakeun leuseuh jeung capek. Aya kana setengah jamna mah singgaloler teh. Si Kadal nguniang, si Kebo oge hudang. Malah Ki Ganda Rajit oge beuntak tuluy batuk manig goh-goy. Tuluy olab ngaluarkeun cai anu kainum babaraha kali. Si Kadal nyarita ka Ki Ganda Rajit. Nah, syukur ari geus sadar mah paketu teh temelang teuing ya ayeuna mah kuring teh. Aduh, teh meuli melang bisi kumaha onam gitu kan. Cik si Kadal bari ngareret ka ketuana. Ari si Kebo nyeluk ngomong pokna. Aduh. Kuring ge. Tah teh lempeng atuh sadar teh. Aduh. Atuh ketu lah beli bisi kumaha onam tadi nama pang-pang nama aduh. Aya nama sadar aduh kuring teh aduh. Cik si Kebo Ngasin manehna nyarita kitu. Ari Ganda Rajit sanggeus olah babaraha kali awakna rada hampang tuluy nyarita bari lurat leret. Aduh. Di mana ieu aing da Bo? Tanya Ki Rajit bari luak liuk semu bingung. Si Kadal ngajawab. Aduh, urang teh aya di sisi walungan gitu. Malah mah kuring jeung si Kebo Ngasin geus marandi gitu. Da capek mamayang Ki Ketu atuh. Eta deui Ki Ketu mun hayang mandi mah kos kuring atuh ngomong we ka kuring atuh muni ulah kos cara tadi udah capek pan. Udagna ngomong we atuh Ki Ketu lamun hayang mandi mah. Cik si Kadal semu nyalahkeun ka Ki Ganda Rajit. Ki Ganda Rajit diomong kitu lain leuleuy malah haok manehna bari molotot pokna. Mandi hul sia. Sia teh ngencageun aing teh eta teh dina tunggul blegug. Padu wae sia mah. Boro-boro usik aing ku ngarenghap oge. Kabuktian anak kitu teh aing kuat ngakulutuk eta teh ku ngarenghap doang aing. Goblok teh. Komo sia Kebo. Na teh nyaho, na teh kadeleh ku sia. Eta teh hulu aing anu diliek ku sia teh. Ye aing kieu oge aing teh dipitrahan goblok. Cik Ganda Rajit bari kaplok ka si Kebo Ngasin. Bener weh barang ditampilin teh sungutna jiga Kebo anu keur ngasin. Nampiling ke kuring atuh. Aduh, menikmat nepi ka gamburi nyai. Nepikeun ka ngaburi nyai. Duh, aing hampura we aduh eta teh tidak disengaja. Hampura. Cek si Kebo Ngasin bari nyekelan pipina. Ari Ganda Rajit teu ngajawab, ngoloyong ka cai tuluy bebersih. Tiluanana ting arusai mandi bebersih tina leutak. Sanggeus bersih sarerea haranjat tuluy dariuk dina batu. Ganda Rajit namimitian nyarita. Dal, Bo. Sa si jalma anu geus ngahalangan ka pagawean aing keur tadi. Mane nyaho teu ngaranna? Atau orang mana? Cik Ki Ganda Rajit nanya ka duanana. Nu ngajawab si Kadal. Ari ngaranna mah teu apal kuring teh nya. Ngan mun teu salah didengean kitu ge lamun teu salah didengean nya kanya ampura we lain. Eta teh urang batu kayas. Mun teu salah ya Kak. Cik si Kadal bari
meretan tungtung bacuna. Ganarajit malik nanya, eta ari kampung Batu Kayas mana nyaho teh dal? Kampung na ieu nyaho teh. Ke mun teu salah ka ya, mun teu salah ya. Waktu orang harita teh inget aka harita teh ka anu waktu orang ek maling munding nya tuluy urang kapergok pan harita teh tak tuluy kan urang kalabur ka nyebut ka tanggal kiara harita teh nya sempet kukuring kadenge anu ngudag warga kieu ngomongna teh haokna hei garong cenah gitu cek warga teh kaluar sia ya aing jawara kampung Batu Kayas tah jigana eta kampung Batu Kayas teh kak ari kitu arek naon nanyakeun kampung Batu Kayas kak cik si kadal malik nanya ari Ganarajit ditanya kitu malik mencereng ka si kadal geuning otak sia maka cida bebalna urang teh geus dihina ku manehanana teh ku si goblok teh tah aki-aki burung diwirangkeun ku citungik eta kolot-kolot tah keun iraha oge aing dicorag eta Batu Kayas piraku teh kapanggih cicungikna jeung aing pesen ka sia duanana ya kajadian ieu ulah nepikeun ka betus ka kelompok anu mana wae komo lamun betus ka ayah naga elor mah awas janjinya sia cik Ganarajit pesen ka anak buahna supaya ulah betus kajadian nu tumiba ka maranehanana tiluan ari anu duaan unggut-unggutan pok si Kebong Asin ngomong nanya maksudna ka Ki Ganarajit rahasia ieu emang kukuring pasti anu ini cekel pasti dicekel panggil lah kita nih anu jadi pertanyaan anjeun lalampahan urang ayeuna nya urang ka mana nah balik ka Bukit Sideng atau ka mana Kak ulah rek naon urang kadinya teu sanggup aing kudu yang hareupan ayah bari urang balik leungeun kosong nyaho sorangan manusia mah heuh sia ge nyaho sorangan kan lamun urang balik ka ditu teh mending cek aing kieu keula urang kasih heulang ruyuk ya urang kasih heulang ruyuk bejakeun urang kadinya teh tita ku ayah naga error kumaha satuju teh sia dal bo cik Ki Ganarajit mere usulan jeung persatujuan ka anak buahna ari si kadal jeung si Kebong Asin getap maneh naon panuju akhirna bring tiluanana arinit maksudna rek ngadatangan babaturanana nu ngaran si heulang ruyuk nu aya di Padepokan Alap-Alap tegasna di suku Gunung Burangrang tempat anu tara kasaba ku jalma biasa sapanjang jalan taya anu ngaromong tiluanana tonggoy we laleumpang naon wae anu kapanggih buah-buahan eta anu di dalahar ku maranehanana ngaran-ngaranna di leuweung atuh tatangkalan teh rupa-rupa lolobana mah tangkal kai baradag pabeuliting areuy sakepeung sok nempok tangkal cau anu cauna arasak barijeng geus rangsak sesa sasatuan leuweung kayaning monyet nekos kala itu manuk beurit tapi sok aya sok tara beak aya we anu nyesa tah eta anu di dalahar ku nu tiluan eta kadang-kadang aya nangka jamblang jeung rupa-rupana lah sakira-kira anu bisa didahar nya ku maranehanana di dalahar hitung-hitung ganjal beteng nuker lapar beuki lila beuki jauh nu di jugjug Gunung Burangrang wanci maju ka sore
Nutiluan masih keneh lalempang, tapi tepati garancang sabab sukuna geus karasa leuseuh. Malah si Kebong Asin mah sakapeung nagog, sakapeung diuk, mun tinggaleun manehna sok buru-buru lumpat. Lengkah si Kebong Asin geus sosoloyongan, akhirna pok ngomong. Nah, Dal, ngaranna lagu deh, ieu mentik teu kuat deh, kuring leuseuh euy. Aduh, kuring teu kuat, hayang nginum pisan. Cek si Kebong Asin ngajak ngaso kanu duaan. Ari Ki Gana Rajit maneh nembalan. Kayak diarep, we urang yang susukan, sugan aya. Cek Ki Gana Rajit bari tetep lempang. Akhirna si Kebo oge nurutkeun, tapi sakitu geus jauh oge tetep teu manggihan walungan. Atuh si Kebo biki ripuh. Lengkahna geus berat, akhirna geblug manehna labuh nang kuban. Teu walakaya. Nempok itu si Kadal watireun pok ngomong ka Gana Rajit. Aduh Kak, si Kebo labuh tuh. Eureun heula tuh Kak deh, karunya. Gana Rajit ngirinan lengkahna tuluy ngalieu ka si Kebo. Dasar banci sia mah. Awak we sagede Kebo. Tanah gaji kakuya. Padahal setik deui ge tapi ulang si Kebo bisa diliak sia ulah sia ku aing. Ceuk Ki Gana Rajit manehna bari dihup manehna oge dina akar. Tuluy Ki Gana Rajit ngalieu ka si Kadal pok. Dal, coba ilang liar kadinya tah, kadinya tah, kahandap tah. Aya geuningan tah celah-celah jalan tah. Sugan aya cai atawa sabangsana lah, sabangsana we lah. Bawa ka dieu, parabkeun ka si Kebo tah. Cek Gana Rajit marentah ka si Kadal. Si Kadal teu ngajawab. Jung, nangtung leos manehna indit. Si Kebo nguniang hudang pok ngomong nanyakeun si Kadal ka Gana Rajit. Ka mana ya? Kak, si Kadal ka mana Kak? Si Kadal. Cek si Kebo bari culak cilek. Keur ka pasar, meuli cendol keur sia. Cek Ki Gana Rajit tegeug. Hulang si Kebong Asin ngahulang, bingung piraku di leuweung aya pasar. Tapi manehna teu nanyakeun deui sieun ku Ki Gana Rajit. Keur kitu torojol si Kadal datang bari mawa tangkal tiwu 2 batang mani geledek. Menang ieu doang, ieu Kak deh, menang ieu doang euy. Nang tiwu lumayan lah kanya. Lumayan lah. Cek si Kadal bari gek diuk. Akhirna tiluanana ngadalahar tangkal tiwu, balas si Kebo mah diteureuy jeung hampas-hampasna. Tapi barang keur jongjon ngadalaharan tiwu, Ki Gana Rajit curinghat bari ngomong. Lah kadalah rezeki nomplok yo, euy. Ngadenge kitu nu duaan nanya. Aya naon Kak? Aya naon Kak? Meh bareng tempo ku sia tuh. Aya mangsa ka dieu kan euy. Ayo siap-siap harulang sia. Buru urang nyalingkar. Urang nyalingkar kanu buni. Mun geus deukeut urang cegat. Cek Ki Gana Rajit bari manehna miheulaan nyalingkar kanu suni. Si Kadal jeung si Kebo ngalieu bener we rentang-rentang ka tempo aya 4 jalma. Gancang si Kadal jeung si Kebo nyarumput teu jauh jeung Ki Gana Rajit. Nu lalempang biki lila biki deukeut malah leuwih jelas katingalina. Papakayanana rapih jiga anu tas kaondangan, tapi marawa gembolan. Barang geus deukeut, keajalang si Gana Rajit luncat ngahadang. Kitu deui si Kadal jeung si Kebo. Laluncatan. Atuh anu opatan teh pati gerebeg kaget. Reg sarerea eureun. Cakakak Ki Gana Rajit seuri bangun nikmat.
Ale. Reka mana lur? Wawanianan liwat ka lawang iya Reka marana? Cek gigana rajit bari ngebedega tulak cangkeng. Ari nu opatan jigana mah tegimir nempo jalma tiluan kalah hauk nyentang. Saha si laeng ha? Wani-wani ngahalangan perjalanan dewek. Minggir sia. Tong segala ngahalangan teu nyaho sia ka deweknya. Ngadengi jawaban mangsana anu pika ambekeun ki gana rajit mudig-dig ambekna. Teu anta parah diseak gana rajit nyerang ngagunakeun jurus caah dengdeng. Pereupna anu buleud tur badag ngeblesat muru kana dada lawan. Ciat motar sia ku aing ceuk ki gana rajit. Ari lawan nempo pereup badag lempeng kana dadana. Manehna taki-taki. Kilak lawan ngakilak ka kenca. Pereup ki gana rajit nu sakitu badagna dikeowong satakarna ku pereup katuhu lawan. Mangka aya batu alina. Cepron. Kulapes. Pereup gana rajit mulapes ka handap. Kasempatan eta digunakeun ku lawan. Kep leungeun ki gana rajit ditewak tuluy dilipet ka tonggongna. Ka tonggongna ki gana rajit. Maksudna rek dikunci. Orokaya. Ki gana rajit ge lain jalma anu atahwara. Ki gana rajit pinuh ku pangalaman. Leungeun nu dicekel ku lawan teh diantep ku manehna keun sakarepna. Gana rajit muterkeun awakna bari ngepangkeun leungeunna. Bari ngepangkeun leungeun nu kenca satarikna. Lawan teu walakaya ku cepet-cepetna gerakan ki gana rajit. Jebron. Tonggong pereup anu sakitu badagna nenggel kana puhu cili lawan. Koceak. Lawan ngoceak. Aduh. Dalig deug. Koloyong. Kubrak. Lawan aragrag nang karak tidaya. Ari baturna nempo baturna ngajoprak teh tiluanana soak. Tungtungna lung gembolan puretek tiluanana kalabur. Nempok itu si kadal rikat rek mudag. Tapi dicaram ku ki gana rajit. Tong dia udag dah. Capek-capek sih ngudag. Naon sia. Mending tu cokotan tu gembolanana tuh. Pariksa naon di jerona. Ceuk ki gana rajit bari manehna ngurutan leungeunna anu kakenaan ku batu ali tadi. Ari si kadal jeung si kebo manehna mulungan gembolan anu ditinggalkeun ku tilu jalma tadi. Tuluy dibawa ka hareupeun gana rajit. Bok ki gana rajit nyarita. Bukaan kabeh dal. Aing hayang nyaho. Naon sia-sina? Ceuk ki gana rajit. Ari si kadal jeung si kebo teleleda bray eta tilu buntelan teh dibuka. Barang breh tiluanana olohok bengong sabab eusi buntelan satilu-tiluna oge kabeh teh duit. Ari ki gana rajit marentah deui. Aduh, rezeki nomplok ieu mah. Ieu mah rezeki nomplok dah, Bo. Bisa urang balik ka Bukit Hideung euy. Moal keung dewek naon? Kaya kieu mah ieu moal keung dewek. Nyang hareupan ayah naga. Berewe sabuntelan ge aman lah. Keun urang 2 buntelan kutiluan. Sok talian deui buntelanana. Tong tulus urang nyamperkeun si halang ruyuk mah. Anggur urang balik we ka ditu. Buru. Cek ki gana rajit marentah ka anak buahna. Tuluy eta buntelan ditalian deui ku si kadal jeung si kebo. Jung ki gana rajit nangtung tuluy indit rek balik deui. Dituturkeun ku si kadal jeung si kebo anu mawa buntelan. Tapi kakarek oge aya meureun kana 10 lengkah mah jos ti tukangeun aya anu nyamber sakilat nakranan buntelan anu tilu geus pindah leungeun celek eta anu nyamber buntelan teh nincak lemah.
bangun hampang. Waktosna para mitra sadayana cagat urang tunda heula dongeng urang ayeuna carios nyambung anu judulna Jawara Pantura bagian kalima. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Hapunten anu kasuhun hampur anu diteda. Kokituna Abah pamit ka sadayana. Wilujeng kantun permios.